Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi Restiana Putri Agustina. Di dieu abi bade macakeun novel anu judulna Petualangan Si Raka ka Leuweung Larangan. Pangarang Restiana Putri Agustina. Rilis tanggal 16 bulan 4 tahun 2025. Dina hiji lembur nu ngaranna Ciburuan cicing saurang budak lalaki ngaranna Raka. Umur 14 tahun. Manehna resep maca buku petualangan jeung ngabayangkeun bisa nyorong dunia kaos pahlawan dina dongeng. Tapi hirupna sapopoe ngan ukur sakola, belajar jeung ngarit ka sawah. Poe eta Raka manggihan surat misterius di handapeun lantai dapur. Dituliskeun leungeun nu ngageter jeung tinta hideung. Suratna nyebutkeun anjeun nu maca ieu surat kudu indit ka leuweung larangan. Di ditu aya hiji rahasia karuhun nu teu kungsi kabuka, tapi sing ieu petualangan moal gampang. Raka ngageleng hatena asa hudang. Leuweung larangan teh tempat nu ku kolot-kolot ti pikaresep pikeun di jauhan. Cenah leuweung eta pinuh ku roh-roh jaga. Jeung moal aya anu balik lamun asup ka dunia eta. Tapi Raka lain budak nu sieun, malah hatena beuki penasaran. Anjeunna mutuskeun rek indit isukna, nyiapkeun rasa leutik, sangu sakotak, senter, kompas, jeung buku catatan. Samemeh sare manehna nyatut dina bukuna. Isukan abdi angkat, upami henteu balik hartina abi geus manggihan nu saleresna. Saenggeus Raka leumpang ngalangkungan jalan satapak nu sempit, manehna nepi ka sisi walungan larangan. Di ditu angin ngagelebug, leuleus daun-daun nu gugur ngurung di palebah suku. Leuweung eta kawirang angker di kalangan warga. Cenah di jerona aya makhluk-makhluk teka tingali ku mata biasa. Naha nya di dieu aya juri kitu, ceuk Raka. Dina hatena bari ngusapan beheung, nu ti tadi karasa aya anu ngawas. Raka leumpang deui ngaliwatan tatangkalan leuweung nu tinggi-tinggi jeung rada heureut. Unggal lengkah sora jukut nu kajugjug suku karasa jelas dijelit tiba-tiba. Hihihi. Aya sara seuri ti leuweung. Raka eureun, hatena mimitina deg-degan, manehna ngagero. Saha eta? Teu aya nu ngajawab. Ngan angin nu ngagelebug jeung daun nu murag. Raka mutuskeun neruskeun leumpang, tapi lengkahna leuwih hati-hati. Daya nu nyangka di jero leuweung manehna mendakan batu leutik buleud jeung tulisan kuno. Saha nu nepi ka dieu bakal manggihan Raka sia karajaan baheula. Raka ngareret ka sabudeureun hatena ngagolok antara sieun jeung panasaran. Karajaan baheula, ceuk hatena. Jeung ku urang teangan. Manehna neruskeun lalampahan, tapi sora misterius tadi karasa makin deket. Sora-sora aneh kayaning langkah cicireun di antara jukut jeung angin nu sakali waktu ngagero ngaran Raka. Raka eureun deui. Sukuna gumetir, tapi sabab penasaran jeung boga niat maluruh rahasiana leuweung larangan, manehna mutuskeun nunda sieun jeung maju. Naon nu aya di jero leuweung ieu sabenerna, ceuk Raka. Teu lila deui di hareupna aya sinar caang leutik di tukangan rungkung badag. Raka lumpat ngadeuketan jeung nempok gapura batu nu sakitu kolotna, setengah kabur ku jukut leuweung. Ieu pasti lawang rahasiana. Nah Raka bakal asup? Mung sakitu novel anu tiasa ku Sim Abdi didugikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.